Elah. Cenah hiburan aya nyong ah. Pogo we. Urang teh pakaulan boga pahlawan ayeuna angkatan udara Raden Gatot Kaca. Heuh. Matak dek di lemur tara loba kasusah. Ah. Komo ari eueuhna beuh mah di masjid di cicing. Adan we. Aya eta basa bulan puasa diudag-udag ku masyarakat teh naon? Naon eta teh? Kesalahan. Adan aing salah. Sakumaha? Heuh aing geus salat asar teh aing teh jauh karelek ke hees. Aing hudang-hudang poek aya juga aing magrib. Padahal pe hujaneun. Jauh cetrek kana pangeras suara. Aing teh daruwas kaburitan jauh adan we. Allahu Akbar Allahu Akbar. Ai ret kana jam dingding karek 4:30. Atuh pogo nu ngabuburit teh buka kabeh. Gerapek pikir ku sia sanu teu amak meureun. Da dewek teh kulantaran era ceuk dewek teh, "Hoyah, da ieu mah keur latihan." Ceuk aing teh. Eta mah sabedogna jelema ka aing ngepung. Lumpat ka itu ka dieu dikepung tah tidinya aing mung nicak di masjid teh. Si goblok. Aduh, ampun aing. Alah. Homo zaman Asep Show mangeuning di TPI. Bari ngabuburit aing teh sangu geus asak 5:30 teh. Deungeuna aya kolak keur teh sacangkir pangirim tetangga. Jetrek kana TV teh. Da dewek mah boga TV teh 14 in bari teu berwarna. Kieu we lalaju Asep Show ngadaguan jam genep ngadaguan adan. Sangu geus asak di hareup teh geus geus ieu geus aya dina boboko geus nyampak. Yo karelek ku aing teh hees. Ai eling-eling adan keur tungtungna. La ilaha illallah. Korejat aing. Kokocok we. Allahumma lakasumtu teh gini. Barang kop kana kejo dek dihuapkeun pisan dina TV teh aya aksara deui selamat menunaikan salat subuh. Anjir aing teh hees teh lila geuning. Atuh puguh we bukan teu saur henteu. Tah kitu teh kuat-kuatna aing harita. Ya. Da atuh da urang teh geus kolot tereh pae heueuh. Sapanjang dina seni teh lamun diitung-itung moho ditimbang-timbang loba keneh dosa. Kitu ceuk aing oge. Matak atuh sugane jeung sugan saeutik-saeutik. Oh da anu baka ka sawarga mah dalang. Lalawora teh sia. Nah, apan ceuk katerangan oge lamun jelema minang tobat tah baka ka sawarga. Ai dalang minang tobat, minang geuning aing ngagelutkeun Gatot Kaca jeung Pati teh tobat. Blok aing katipu sia. Ana si ngabodor. Alah ampun. Nu alus mah nu lolong. Nu lolong duaan nyobat di kampung. Aing ngobrol teh. Lain cenah euy. Heuh cenah urang eta hirup teh nepi ka kieu cenah cing atuh cenah urang usik. Urang ngamen ka kota pan maneh mah bisa capi ceuk nu saurang teh. Kumaha cenah euy lempangna. Lempangna mah si lain nya ka iteuk. Dewek cenah muntang kana tak-tak maneh. Saki ewang tuluy urang ngamen di kota. Ayo nya
di mana geus menang duit geus kumpul urang ngalajo film goblok kumaha di deuleu na sia teh ai heueuh nya teu sadar eta lolong heeh caritana ti kampung teh hoda di gunung cicingna gitu ini teh ngarayap padahal di kampung mah jalan teh rungka-ringka nih jalan satapak aya laguna geuning ayeuna mah dina Mawar Bodas mapai jalan satapak ngajug-jug ka hiji lemur teu karasa capena da puguh aing teu init-initan nya moal goblok moal capek atuh hujan angin dodar gelap daya pisan keur ngiuhan sanajan aya awak rancucut teu paduli ka jeunteung euy nu penting mah keusieun nepi ka tempat anu dituju lek ngalongok anu ngora si goblok Mawar Bodas ada yang nu ngora aing muni eueuh ka kapok sakindak geus diontrog teh alah ampun aing gitu teh lain dongeng lolong teh heueuh caritana muntang ya kana tak-tak anu kita cenyaho dina gawir bulah ditu teh tangka kalapa mempansok gitu tah melengkung pan aya nu beuntak mah aya tangka kalapa melengkung teh sok kitu tah